gitu lamun urang nyaritakeun tentang jagur jagur teh menang ti mana eta jagur teh eta teh perkawinan Syekh Maulana Hasanuddin putra daripada Syekh Syarif Hidayatullah dihadiri ku salah satu wali sanga. Begitu dihadiri Raden Patah ge harita teh hadir. Begitu hadir ieu naon ieu bingkisanana. Nah ternyata wali sanga memberikan bingkisan papanganten jagur. Bom teh bom. Tuh nyama eta bingkisanana bom. Masih malah Hasanuddin. Lamun hayang nyawa sakalana si jagur teh eta sok di hareupeun Banten teh di hareupeun masjid. Eta banda, ya tilu ngaranna ge. Tilu tadi ngaranna kan urang terkenal dengan si jagur. Aya bintangan 9 di hareupna. Bintang mun kurang dideuleu. Sok geura deuleu ge kuari ke perpustakaan. Itu dideuleu ku urang. Nah, ya bintangan 9 bintangna. Tadi 7 besi saliru jeung bintang 7. 9. Eta teh bingkisan. Eta bingkisan. Nah, kekuatan anak cuma 65 meter kekuatan bom eta. Jadi begitu di setel ku Syekh Maulana Hasanuddin di dia di Banten, kekuatannya cuma 65 meter. Jegur. Berdoa di Syekh Maulana Hasanuddin, ya Allah, 65 meter mah deukeut teuing Gusti. Sanajan ieu pamere ti wali sanga, tapi tetep ieu hayang boga kaistimewaan sok kumaha kahayang kula. Lamun Gusti ngaijabah ka kahayang kula, ieu deuk digunakeun pake perang. Tapi lamun Gusti teu ngaijabah, maka ieu jagur deuk dibalikeun deui ka ditu. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya sahna jadi pamimpin ayat 10 nomor kahiji kudu muslim sanajan di negara eta campur aduk lantaran hukum anu paling diakui tindakan nu paling ngeunaheun ialah tindakan-tindakan Islam. Maka tesa fala tasihu tauliyatu kafirin tesah ngajadikeun pamimpin seorang kafir. Cing hade baik pemimpin nomor hiji raja presiden tawa gubernur, bupati, camat, ulah datang ka kafir, doraka. Nomor kedua kudu mukallaf. Jelema lamun henteu mukallaf, budak misalna edan misalna boro-boro dek mimpin urusan batur sadalah dirina ge urusan. Jadi kudu bener-bener nu mukallaf ulah budak ulah nu edan. Di urang memukalaf ngan bertingkah kos nu edan malah ngaedan-edan maneh. Itulah di negara urang perbaiki gerak ulah sampaikan ke urang adenge presiden urang, gubernur urang, bupati urang, camat urang mabok hilang akal guer mukallaf atawa main poleca budak leutik panu main poleca atawa main langlayangan mobilan eta ngaranna budak leutik. Bisi aya lurah camat anu bertingkah budak leutik mending di talian bae make dadung diseret ganti kudu mukallaf. Nomor katilu huron kudu merdeka eueuh di urang masalian merdeka kabeh merdeka.
nomor kaopat zakaron kudu wong lanang aja wong wedon ge sirama mengkonon wih ditumbas saking umroh ge den pilih wae wedon ge siama boloon aja ge wih iki anak kiai-kiai yang wis yen umrohaken merene iku gemblong itu wis ya aja den tengok-tengok ya ana wonge iki sapa jenengane kiai wis iku mah den rahasiakeun ge saya mengkonon we ngedelenge maring kiwa wae ge aja ge antengen ge ono ge aing kasurupan Jawa Serang ye aja wong wedon ya dosa iku widi mengkonon sirang ya wis yang wis mah wis bae ya den isi baraken bae aing bener tentu teh si bahasa. Halo. Kusir kiai bisa bahasa Jawa santri di dieu tah aya urang Jawa kronjo ono mau kono Serang ono. Ai peuting teh nya sok ngobrol ku aing didengekeun. Ai ge sok ajaeng seuri, guguran melumpat. Bisi kadengen ku nyana. Aduh caknya nama aing telok ngintip meren maksudnya neleuhan ge mana nu keur ngaji Quran mana nu keur wiridan didengekeun wih akeh mah yang ngobrol baca calaton bae ya kudu lalaki jaloba keneh atuh lalaki teh liat taparrogo ya tamakana min mukhalatatir rijal supaya leuwih laluasa campur gaulna sebab kegiatan teh aya nu di lapangan di kantor di majelis di pondok pesantren di masjid ketika aya kegiatan di masjid di ki bupati we nipas kan ora etis iku masa ana bupati nipas wih ora enak itu kerungune widih aduh ieu tereh Jawa kadinya tah kadi tah deukeut tah nah lain krojo tah ieu tah ya putat ke belah ditu teh rajeg kasedek-sedek bae Jawa nya Sunda urang rajeg mah bahasana Jawa kasedek Sunda itu tita tadi bae sia bahasa Sunda nah supaya leuwih laluasa kudu lalaki teu ngeunaheun kan urang sambutan awewe di masjid di majelis talim agama kurang kumaha ngatur maka ulah sekali-sekali milih presiden bu gubernur bupati camat kaum cewek jangan maka pala tasihu wilayatum ratin tesah wilayana seorang wanita la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan sebab di negara teh ketika aya hiji awewe deuk nikah kabeneran eueuh walina kan walina hakim artina hakim teh sahibul wilayah aya walina embung ngawalian otomatis kan hakim kabeneran di urang mah urusan khusus aya ge di urang maka urusanana urusan teu khusus pertikahan masalah ge sarua bae eta ge dibere kewenangan untuk menikahkeun sah bae ketika KUA teu daekeun kan lurah bisa nikahkeun kan bupati bisa nikahkeun daekeun bupati aing nikahkeun geus teu bisa kukumaha sahibul wilayah ngaranna ge. Nah wakaf iya jalan kemudian aya masjid jalan dek di lebaran ka di masjid bea kabeh
masyarakat Kyai mana bae teu meunang ngaganggu masjid, ngajual masjid lantaran masjid mah wakaf nu Allah. Tapi ketika aya unsur ke naon kitu ngaranna kemasyarakatan jang umum, bupati mah bisa bae pindahkeun masjid dia ka anu eueuh masalah ta bupati mah. Ye, nu mantep lamun bupati ngaji geus ngeunaheun dia saheotan nya. Artina eueuh di akhirat tuh masalah tah mah. Sebab naon? Diantepkeun ka dieu, jalan ka dieu mengkol, bahaya. Kudu diluruskeun mah pindah geus ka dieu. Tahu masalah. Tuh walian ieu teh ayeuna lantaran anak zina. Tuh walian hakim, bupati bisa nikahkeun, di sampingnya nage bisa nikah. Oh masalah. Tanggeuna nu kadua cak bupati teh. Nah, sakali deui teu sah fala tasihu bahasana lain lalagan fala tasihu. Ieu kakarak pikir ngomong ke urusan tasawuf. Leuwih bahaya. Geus lamun ngajadikeun milih pamimpin awewe siap tanggung jawab ke di akhirat. Ih, ulalala wora. Duh, cenah kamari di umroh ke. Geus gantian deui ka ditu duitna. Assalamualaikum, jalami ta urut umroh kamari hampura. Tah ieu mah deuk dibalikeun deui bae, tapi deuk dipenta deui ku kula. Hei, cak atut sia tah aing nu edan. Cak kiai teh urang duaan aredan kabehan yu. Ulah pala tasihu wilayatum rat. Desa wilayah na awewe wilayah khunsan wandu banci teu sah sanajan jelas sifat kalalakianana teu sah lantaran loba urusan-urusan anu kudu diputuskeun ku pamimpin, kudu ditangani ku pemimpin urusan-urusan keagamaan. Nomor keempat zakaran nomor kalimana Quraisyan kudu golongan Quraisy sebab cek Kangjeng Nabi al-a'immatu min Quraisyin pamimpin kudu ti kaum Quraisy sebab kaum Quraisy boga kekuatan pemikiran jeung fisik anu luar biasa. Lamun golongan Quraisy pain adima pamuntasibun ila Kinana golongan Kinana mun golongan Kinana rajulun min waladi Ismail mun rajulun Jurhumiyun mun pokona mah kitu asal urang Arab bae mun pilihlah di kalangan urang nu kira-kira teger sebab pemimpin teh ngurusanana dalam negeri jeung luar negeri urusanana ketika urusan perpolitikan kalut nyana neuk diserang ku negara luar kudu siap sagala rupana pemikiranana fisikna bila perlu nyana jadi komandan perangna kan lamun kuru mah kuru. Nah, ini kan etis pemimpin kuru. Cek urang luar negeri emang eueuh deui nu lintuh di Indonesia. Ieu mah keur carita sih mah suka bisa serian we heran. Kudu nang milih sia. Ieu keur carita. Nah, engke-engke deui mah mun milih presiden nu teger, nu gagah sebab urusanana lain sakadar urusan dalam negeri. Tetapi urusan luar negeri kuateun henteu otakna. Ketika kalut perpolitikan urang tingali Suriah, urang tingali Yaman, urang tingali Irak, tingali itu negara-negara lain Turki, kada naon gitu model Muammar Gaddafi. Nah, eta teh kapan teger, ai teger mah kajen kumaha ge ngeunaheun perang, urang ngeunaheun kana hatena sebab pamimpin urangna teger. Henteu perangna kanyahoan jalur politikna kan ngeunaheun. Kos anu tinju kelas internasional begitu naik geus lah cak urang paehan bae TV ye. Kunaon geus malah menang kajen kumaha ge mending dibantingkeun ieu TV-na. Kunaon lawanna gulede aya nyana kuru jasa. Ieu mah teu kudu main tinju. Geus di udag-udag ge di udag-udag paeh teh heula ieu mah.
eta kan kos kitu da ieu pamimpin teh lain lalagan leuwih tibatan eta emang kumaha gitu mendak kudu bener-bener anu boga turunan Quraisy teh maksudna mah boga turunan adu mencara kotok naon eta kotok naon leler jadi jangan mau geus dipacokan ge batur eureun macok kongkorong sia cak kotok teh cak nu sejen kongkorong deui pacokan batur eureun macokanana tanggah deh kongkorong goblok kongkorong deui mah sakitu teh ujung-ujungna pan menang eta mantap kudu boga kitu benang merah anu istimewa pemimpin sarua pemimpin agama ge lamun eueuh turunan bangonna teu meunang kadatangan ku partai haju ngagelok bae teu meunang kadatangan ku organisasi haju bae eta teh kurang mendukung jati dirina eueuh benang merah matak jelema nu boga benang merah turunan namun turunan naon garang-garana jawara kadituna sok ngajawara bae wajen kuku mah ge aya bae tah ngajawara eta Habib kajen tin bari mabok dakwah bae nya mah Habib keur mabok ge dakwah bae nya mah sebab turunanana lamun turunan mimpin kadituna eta naon kitu ngaranna aya talenta kepemimpinan tanu mantak ieu Quraisyan teh maksudna boga talenta aya turunannya lantaran di urang mah eueuh bangsa keturunan model Quraisy Kinana Jurhum dan lain sebagainya geus bae teangan jalur anu teger jang memimpin sebuah negara baik Imamul Azam nomor 1 atau gubernur bupati deuleu urat-uratna ulah sambarangan kadeun hebat tapi teu boga urat moal beres kadeun kukumat tetep kudu nu boga urat kepemimpinan nomor kagenep adlan kudu nu adil lantaran lamun teu adil mah engke rakyat reaksi yang ali lamun aya 2, 3, 4, 5 calon presiden mana lupang adilna ternyata hese eueuh nu adil wa idza ta'azzaratil adalah fil a'immah wal hukam qadamna agallahum fisqan urang deuleu nu paling minim pasekna bae lamun nu adil nu paling rada saeutik pasekna si ieu mah si ieu calon bupati atau calon presiden korupsina teh ieu mah 1 triliun neangan anu 1 triliun bae kitu-kitu keneh tah mah tuh ieu mah 1 triliun neangan asa miliar gitu rada deres bae pasekna rada deres tah eta kos kitu tah si ieu mah ieu lamun main sodok ti isuk datang ka magrib tah neangan nu datang ka lohor bae dan itu mah rada deres anu sok lohor geusan tah nu kos kitu tah atuh hese jasa kuari mah neangan nu adil mah hese ngan nu rada deres bae nu rada deres pilih kurang kengke deui sing hade lamun urang calon presiden maksudna deuk menang deuk eleh eta mah urusanna sabodo tapi urang teu kadorakaan ka di akhirat boga dalil urang kunaon sia mantek milih eta anu kunaon sia mantek milih eta anu kunaon sia mantek milih eta engke di akhirat kan ditanya di akhirat ditanya kunaon sia milih si eta si kuru si blusukan kunaon eta ketemu bakal ditanya emang kumaha gitu ya jadi orang ke di hadapan Allah bakal ditanya kam milih calon presiden calon gubernur calon bupati engke orang bakal ditanya si hade Pandeglang bakal calon bupati Serang calon di urang merada angel kene lanan bangsa 3 tahunan deui gubernur mah meureun tereh na ieu sing hade besi aya cewek urusan batur sabodok nu penting urang ke di akhirat besi ditanya ku Allah urang ulah datang ka ngajungkel ka jahanam ku gara-gara urang milih cewek
gara-gara milih nu teu adil. Sabilan nomor ke-7 kudu mujtahidan. Jelema ahli ijtihad berarti pinter, aliman, mujtahidan, supaya nyana nyawan kana hukum-hukum jeung urusan manusia. Ketika aya nu patali jeung hukumnya geus boga pemikiran sorangan. Sebab pinter tanpa menta pemikiran-pemikiran kanu sejen. Walaupun nyana menta pemikiran tapi nyana hanya untuk mempersamakan atau jang nyoba doang. Kumaha ieu coba bawahan aing. Nyana geus boga aturan sorangan, nurutkeun cek Al-Qur'anul Karim, nurutkeun cek hadis Kanjeng Nabi, kaul ulama. Jadi bener-bener nyana teh boga wawasan urusan keagamaan. Ngeunaheun kena nu patali jeung politik nyana geus boga wawasan, patali jeung perekonomian nyana geus boga pemikiran. Nu patali jeung budaya nyana teh geus boga aturan. Ieu aturan ieu mah kos kieu mah teu bagus diterapkeun di Indonesia. Nyana ijtihad kumaha baikna di Indonesia. Sebab urang kan teu ngeunaheun ngadengena lamun gubernur Jakarta melegalkan minuman sanajan aya kafir jeung nyana berdasarkan demokrasi deuleu ka sisi kagigir lantaran mayoritas Islam. Ieu kan mengundang tah ulah datang ka kos kitu. Gubernur teh nu kudu boga ijtihad aliman mujtahidan supaya ngeunaheun ka muslim, ngeunaheun ka kafir, kumaha coba. Tah kos kitulah milih pemimpin. Geus puguh tama kafir salah. Ulah eta nu milih kafir di akhirat engke bakal ditanya. Teu kudu aliman mujtahidan. Kemudian baheula di Banten, emang ku bahas sejarahna di Banten. Di Banten ke zaman Syekh Yusuf, eta teh Kesultanan Banten dikuasai kapan ku Cina. Nu mantak eta teh lambang-lambangna teh lambang Cina malulu lantaran nu mendominasi perekonomian jeung perpolitikan teh Cina baheula teh. Zaman sabada Maulana Hasanuddin, di zaman Maulana Hasanuddin dia Cina teh terlibat. Kemudian di zaman Syekh Maulana Yusuf putrana, Cina sangat dominan perpolitikan jeung perekonomian. Mun urang maca sejarah Banten, ketika aya seorang Cina anu diikuti ku masyarakat lantaran brilian otakna tentang politik jeung perekonomianana, nyana dipilih ku masyarakat Banten supaya nyana memimpin Banten dengan syarat masuk Islam. Masuk Islam nyana. Mantap pernah dipimpin ku Cina, Banten teh gan asup Islam. Eta aya julukan Kiai Ngabehi Banten. Eta teh Kiai asup Islam, Cina asup Islam. Mantap begitu maot musyawarah kabeh di mana dimakamkeunana ieu lantaran nyana geus membawa keistimewaan Banten. Kaistimewaanna di antara naon? Hubungan jeung Perancis, hubungan jeung Inggris, hubungan jeung Belanda. Perekonomian Banten teh sangat istimewa lantaran di dinya teh loba hasil bumi di antarana pala, kemudian kayu, kemudian kalapa. Eta teh anu diekspor ieu ka Perancis, tu diekspor ka Inggris, ka Belanda, ka Amerika. Banten teh luar biasa gara-gara aya kiai ti Cina asup Islam. Atuh deuleu ka ditu. Ka ditu deuleu atuh. Luluhur urang, masyaallah mantap lamun aya Kiai Ngabehi. Eta teh kiai Cina asup Islam Banten. Zaman Syekh Yusuf. Mantap begitu maot jana sebab geus mengangkat Banten, maka kiai tersebut di mana dimakomkeunana lantaran nyana keturunan Cina, apa dibawa ke Hong Kong, apakah di dieu ngan nyana nyieun kuburan khusus, apakah di Syekh Yusuf, apa di Maulana Hasanuddin. Ternyata musyawarah seluruh ulama penggede tetap nyana dimakomkeun di Kesultanan Banten. Dimakomkeun di Kesultanan Banten ieu teh Maulana Hasanuddin. Nah, ieu kabelah dia keluar, tah ieu tadi dia tah. Ya Allah, ya Rabbi, istimewa Cina mah tiba heula ge. Nya mah ngabogaan otak ngan dituntut pimpin kami ku maneh sebab maneh hebat bisa
gitu ekspor impor lancar eta teh di Karangantu terus kapal-kapal gede datang. Nah dengan syarat asup Islam hidayah datang asup Islam. Salah tak asup Islam matanya anak anu membawa gitu bendera Banten mantap kurang lamun ke Belanda tinggal di perpustakaan Belanda baca tentang Banten teh lebih terkenal daripada Indonesia di perpustakaan Belanda coba kita itu suka aja macam-macam eta urang lamun cerita Banten teh kos gitu lamun urang nyaritakeun tentang jagur teh menang ti mana eta jagur eta teh perkawinan Syekh Maulana Hasanuddin putra daripada Syekh Syarif Hidayatullah dihadiri ku salah satu wali sanga. Begitu dihadiri Raden Patah ge harita teh hadir. Begitu hadir ieu naon ieu bingkisanana. Nah ternyata wali sanga memberikan bingkisan papanganten jagur. Bom teh bom. Tuh nyama eta bingkisanana bom cenah Hasanuddin. Lamun hayang nyaosa sakalana si jagur teh eta nu sok di hareupeun Banten teh di hareupeun masjid. Eta Banten aya 3 ngaranna ge. 3 tadi ngaranna kan urang terkenal dengan si jagur. Aya bintangan 9 di hareupna. Bintang mun kurang di deuleu. Sok geura deuleu ge kuari ke perpustakaan. Itu di deuleu kurang. Nah ya bintangan 9 bintangna. Tadi 7 besi saliru jeung bintang 7. 9. Eta teh bingkisan. Nah, kekuatan anak cuma 65 meter kekuatan bom eta. Jadi begitu di setel ku Syekh Maulana Hasanuddin di dia di Banten, kekuatannya cuma 65 meter. Jegur. Berdoa Syekh Maulana Hasanuddin, ya Allah, 65 meter mah deukeut teuing Gusti. Sanajan ieu pamere ti wali sanga, tapi tetep ieu hayang boga kaistimewaan sok kumaha kahayang kula. Lamun Gusti ngaijabah ka kahayang kula, ieu deuk digunakeun pake perang. Tapi lamun Gusti teu ngaijabah, maka ieu jagur deuk dibalikeun deui ka ditu. Gitu batur mah ngadoa teh pohara. Langsung ti Gusti Allah geura coba ku maneh atuh aing mere jeung ijabah ka sia Maulana Hasanuddin dicoba ku nyana coba cek nyala 300 meter tuh 300 meter coba 500 meter tuh 500 meter coba cek nyala 1 kilo tuh coba cek nyala sakahayang sia eta wali batak lamun urang carita Banten mejeuna urang carita kawalian ge emang kumaha kitu ti ditu namangan saukur 65 nu mantak ketika Belanda datang ke Indonesia nyengsirikeun dipake jagur kekuatannya 65 cek nya ieu tidak ada jadi lamun urang 100 meter cek tidak terjangkau begitu dicoba Belanda ya 100 meter coba jagur parah cek Belanda kok bawa beda cek janada. Coba celah urang setengah kilo aman cek urang si jagur moal naon setelet datang bae. Wah ieu mah lain sajagur dah cek Belanda nu mantak diteundeun di hareup eta teh lain lalagan eta bingkisan pertikahan. Urang mah bingkisan pertikahan teh kelas elit kunci mobil. Bawa mobil batur mah kelas rada handap ka belah dieuna setelan belah dieuna ka belah dieuna segala kipas angin pas Haji Pendi mah sempak jerona teh beres penghinaan teh sebenarnya. Nah eta urang keur carita si jagur Banten huluhanganan eta teh bingkisan pertikahan Syekh Maulana Hasanuddin sebab pamajikanana keturunan wali sanga lain lalagan si jagur teh ngadoa Syekh Maulana Hasanuddin seluruh pekakas nu aya di Banten hieu tumbak teh kahiji kadua katilu kaopat seluruhna aya 9 tumbak ngaran-ngaranna aya pemberian-pemberianan geus dijelaskeun jeung nu nyekalna teu meunang sambarangan sakumaha kudu diatur ku Syekh Maulana Hasanuddin. Ieu keur carita belah dia Syekh Maulana Yusuf eta Cina
istimewa asup Islam. Itulah cerita tentang Keraton Banten ala kadar, walaupun Cina akui kurang asal asup Islam. Banten modelnya lain sekali, tidinya terus ganti tilu katiluna Cina deh baik. Tetapi tetap asup Islam. Oh masalah sebenarnya mah. Janu diakui nama tetap baik otakna, adlanna. Jeung ngabogaan pemikiran-pemikiran jang ngabangun kesultanan. Ti harita terus datang ke belah dia Banten encan bangkit deui kemari ye zaman Syekh Amar Khatib minantu daripada Syekh Asnawi. Ti hari tapat datang ka kuari encan bangkit deui. Datang ka kuari encan sultan nu araraya ieu teh sultan barariasa bae. Sebab naon? Henteu pernah neuleuh secara gaibna nu dideuleuh hanya kesultanan kerajaan zahirna bae. Padahal batinna kudu kumaha. Kitulah cerita tentang kepemimpinan ieu ge mujtahidan sujaan kudu anu gagah ulah anu beleye mengpelehe. Terasa kurang boga pamimpin ngomong teu jelas. Awak mengpelehe boro-boro dek diperangkeun atuh ieu mah balak lumpat biasana ngajengkang ti heula. Kudu sujaan. Syaja'ah quwwatul qalbi indal basi. Kuat gagah teh kekuatan hati dina nalika kalut. Ketika kalut lain lumpat. Tetapi nyana bisa memecahkan permasalahan. Eta ngaranna gagah. Kos urang 10-an dek lempang kemudian lewat kuburan kudu aya salah saja pemimpin cak pemimpin tenang sia di sisi ieu sia di hareup sia di tukang aing di tengah gagah kan ngaranna orang jero nama borangan okos lu gagah bae belah dia sia di dieu lempang bareng teu beunang aya nu lumpat pokona tenang salila aing di tengah aing berani. Okos orenganan di jero nama lu suka gancang teuy mangkono eta menang bas ilu lumpat pemimpin teu bagus begitu bretak lompat kawehan teu bagus udah lompat daon sia lompat pemimpin mah tegar dos sia lompat aing mah moal aing mah kajian kok eta ngaranna gagah begitu batur la lompat nya mah henteu tungguan saja meuh bae horeng tah urang teu resepan boga babaturan urang ge lamun boga babaturan teh model naon bae sok aya bae tah nu gagah jeung bisa mecahkeun resep. Urang ngabangun masjid, urang ngabangun majelis, urang ngabangun kitu penataan lembur. Eta sok aya bae tah di kepemudaan, di kemasyarakatan, sok aya bae nu bisa mecahkeun ngeunaheun kana hate. Aya si eta teh hirup perasaan teh, tah eta teh pamimpin suja ngaran. Ketika dak boga hutang, kumaha cenah ya boga hutang? Suatu hutang bae tenang bae sih. Hutang mah tuh jadi nyieun urang. Atuh kalem bae, engke ge kabayar insyaallah. Pokona asal di dinya daek ngejual sawah kabayar. Jadi kan ngeunaheun da kana hatena. Tinggal si eta oge nya, aing ngasa golok bae nya. Jadi kira urang lamun leumpang di nu poe kan aya anu gagah mah. Tenang. Ulah sieun, mun aya anjing, atuh sapira anjing nyana-nyana urang-urang sih. Dia ngirahin kana hatena urang. Itu besi aya ririwa. Tilok anu paeh ku ririwa. Tilok aya palingnya pingsan ulah salah geus. Ngirahin kana hatena. Ieu mah lamun Pak Kiai, urang lewat kuburan. Heeh. Jadi kumaha mangkana dirinya sok aya ji. Tuh kumahanya? Kumaha tah menurut Pak Kiai? Ngendong bayu. Pada eta kiai beng peleh eta mah kitu mah. Geus ulah dijadikeun pamimpin teh mah kiai kos kitu mah. Nya sama bangsa ngendong bae kitu lah. Tah mah leutik wawan eta mah. Nyalian teh mah kiai kos kitu. Kiai, urang lewat dieu, di ditu sok aya garong, Garongna mah garing marogolok sok pestol. Ji.
kumanya orang yang hirup keneh kan orang balik maningan ulah balik lah penting ieu lah teu bagus sak kiai teu bagus yai itu sok aya garong mangkana aya golok apa ya mama geus wiridan hizib ti leuletik pokona mah lain jang mama bae setiap nu bareng jeung mama muranteng di mama ayo aya nyau garongna sak bade kumaha sih pokona urang mun pae babarengan nya sia ajak nu milu teh tetep mama ya karate geus asak silat geus mama mah hiber lamun silat teh mama Cimande atuh mama di Bogor dagang salak sabaraha taun ujianana geus pokona mah tenang Cikalong mama di Cikalong lila di ditu dagang es malah mama mah di Cikalong kalem pokona mah hayo geus berangkat jus wirid-wirida atuh ye mama mah aya aturan wiridan zat heup salasar bekem geus cenah moal bisa calangap eta geus salasar bekem ngan siana ulah calangap mun sia calangap itu ge nuturkeun calangap sia eta lamun aya anjing coba ge mun aya anjing wow salasar bekem moal daek gagonggong anu ieu nan teu muka mah aya anjingna mah tuh terus bae aduh eta kolot bisaan kolot eta cek abas ya lamun aya anjing ngagogok geus bae salasa rebokem geus ya ulah muka pokona mah moal ngagogok kajen kumaha ge bener urang mah nu moal ngagogok aya anjingna mah tuh terus bae ngan make wirid heula atuh aya babacaana naon cenah babacaana a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim qala inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin salasar bokem geus jadi resep awewe ka urang nah ieu kudu syujaan gagah deles sosok nu gagah engke resep urang boga pemimpin gagah tampil prima perasaan kemudian nomor ke-9 nazaroin ngabogaan pemikiran nu cemerlang yane yubdi ila siyasatir ra'ya wa tadbiril masalih dunyawiyah bisa utar atur dina politik jang kemakmuran rakyat jeung ngurus tentang kemaslahatan urusan dunia nyana cemerlang dalam mensiasati kemakmuran jang rakyat ketika rakyat teu boga kitu pausahaan nyana bisa menciptakan lapangan usaha ketika masyarakat ieu kesulitan bertani nyana bisa membuka lahan pertanian ketika kesulitan tentang kitu kemiskinan nyana bisa membuka tentang kitu menghilangkan kemiskinan ialah ngabogaan persiasatan nyana mensiasati kumaha bae carana supaya masyarakat ieu terangkat perpolitikan perekonomian perbudayaan kitu kene urusan-urusan pembangunan dan lain sebagainya sok ditenden kunyana menteri perekonomian anu citu tenden kunyana di samping nyana nu kudu boga wawasan ke arah seluruhna. Jadi lamun aya menterina nu salah nyana nu kudu negor pang ti heulaana sebab nyana pemimpinna. Menteri pertanianana nu kudu hebat, menteri perikananana kudu nu hebat, menteri perminyakan kudu nu hebat, nu bisa diajak kerja sama jeung nyana, nu dijual mah 100, nu dicokot 200. Kudu bisa kerja sama. Ih bener teu si aing ngomong eta. Nah kos kitulah negara. Jadi ngeunaheun negara teh maju. Nginaheun ulah ngadagoan masyarakat lapor ka DPR lapor aya naon ye jalan di Pelakan Cau ulah datang ka kos kitu coba hayang nyaho duit ambalayah jasa coba dok laporan aya kemacetan di itu ulah datang ka demo ka DPR
DPR memecahkan lagi geus teu barere cus wari mah. Coba atuh jakabehan ge nyanaho ieu kumaha ieu cara mengenangani kemacetan. Bila perlu di jalur atau 2 jalan teh. Lamun masih kena 2 masih kena hese kena bae, macet kena bae di tahap kurang teh. Jadi aya tahap hiji tahap 2 jalan teh. Kos imah bae kos gitu. Jadi kurang teh itu disusun jalan handap ieu jalur jalan truk, ieu paranti mobil angkot, ieu paranti kos itu. Jeung kula malah menjadi bupati bisa sih. Bener lain sombong lain bener. Bener. Saya mau bangun yang serikeun ka aing. Lamun endek ngabeberes negara karasa ku masyarakat ge jaheueuh ieu pamimpin urang kajenting loba nu ngomong ge engke ge aya realisasi jaheueuh okos WH teh kajenting diomongkeun tapi nya nama kerja rapikan sanajan kasalahan jeung kakurangan loba tapi masyarakat deuk ngomong naon jalan asal rusak hadean kantor anu lamun rusak hadean pendidikan mana teh gedungna hadean deuk ngomong naon coba ayo deuk ngomong naon sarean ngomong coba jahe tungtungna kan masyarakat heueuh oge nya ngomong mah ngomong bae tapi berangkat coba ge tapi kan aya rasa sanajan kasalahan jeung kelemahan mah teu loba mun dibongkar mah anu teh tapi kan masyarakat dinilai ayalah realisasina jalan-jalan bae mah baragus coba nu kuari teu di kota teu di kabupaten mau di kabupaten mah bisa melak cau jadi empang segala rupa. Duit dikamanakeun. Eta teh nu mantak urang ngomong kos kitu kan nang milih urang. Mun aya mah ku urang ditejekel ieu tarang heuy. Sia nang milih aing goblok. Dikira digawena sia. Itu kitu kan ku urang. Cie atuh aing tanggung jawab jeung negara aing lain negara sia emang negara sia. Iya cek aing kitu mah coba pimpin ku sia. Ka dieu keun emang aing hayang. Ceknya nama aing teh hayang meureun. Aing asal leuwih berat tibatan sia ke ge. Ieu mah keur carita urang kan lamun meluapkan nurani urang kabeh ge karitu kan. Cuman terpendam bae. Boro-boro urang sebagai rakyat teu nyahona naon di tubuh birokrasi pemerintah ge ngaromong kieu amat sih. Perbandingkeun nyana jeung si anu kok kieu amat. Ngan nyana teu ngomong bae sieun bisi diturunkeun jabatanana dasar ondok kabehan. Makana urang makan keur ngaji milih pamimpinna engke nu rapih. Geus ceuk kula mangke tahun hareup lamun deuk milih bupati deuleu ke calon aya sabaraha. Hiji bupatina nu bener-bener boga wawasan. Mun eueuh ulah aya bupatian. Daripada acak-acakan mendingan deuleu engke. Kieu bae tuh cenah kiai kuari mah kiai bae coba ayeuna deuk nyalonkeun sa tah lamun kitu aing boga calon Haji Pendi asana negara acak-acakan kabeh titah daragang karung kabeh mah penasehatna Ki Pudoli sarwana atuh henteu pan aing anu nitahna tetep aing geus ulah kitu tah urang jadi Megawatina kitu negara teh kos lalagan tungtungna negara sia teh jadi presiden nu ngatur si itu kumaha lalakonna ieu negara urang bisa jadi kos kieu ya iyalah negara urang negara cemen tungtungna mah gara-gara naon ieu tezaroin coba nu ngabogaan pemikiran nu brilian sehingga bisa mengatur siasatir rakyat wa tadbiril masalih dunyawiyah sehingga ngeunaheun karasana ku rakyat aya panyalindungan. Kemudian nomor ke-10 nusa dijadikan pemimpin teh zasamin wa basarin wa nutkin ngabogaan dedengian anu sampurna mun presiden torek ke hese usulna tuh sebab nu torek boro-boro ngomong heuai pajar nanya nu torek bakos itu ya urang berhadapan di torek urang heuai tas di ditu cenah heuy pugu aing heuai eta ulah datang ka kos kitu tah
Nah iya kudu nu ngabogaan dedengean sampurna sebab naon nyana ngadengekeun mun RI1 mendengarkan jeritan rakyat se-Indonesia sebanyak rakyat Indonesia. Kuari sabaraha 250 juta lah kertaro eta kadenge kabeh ceritan di provinsi anu kabupaten anu nyana ngadenge geus jana ngutus sebagai itu tangani dan lain sebagainya kudu boga dedengean ieu mah bangunna kos dutu boga dedengean teh kitu kos bangun nyurudug bae kumaha nyana bae ulah kitu pemimpin mah basor boga dedelean sebab kadeuleu kemajuan kemunduran nanti ketika Gus Dur diragukan karena buta terus tarik ulur antara boleh dan tidak dari seluruh partai. Begitu Gus Dur dicek ke dokter, lihat kalau memang Gus Dur buta tidak boleh jadi pemimpin di Indonesia. Oke, dokternya teh kira-kira anu ngecek mata Gus Dur lain dokter Indonesia, dokter di Amerika dicek. Begitu dicek ke dokter ternyata neuleuh Gus Dur. Cek dokter tidak buta. Ya udah cek dokter cek Gus Dur kalau jadi buta ya enggak apa-apa. Padahal aslinya kan buta. Eta wallahu alam kumaha eta. Mata kabeh kan bingung kan, tarik ulur kan sebab Gus Dur tuh buta. Masa pemimpin kita buta? Akhirnya dicek kan, kalau memang buta saya jangan jadi presiden. Cek pakai dokter Indonesia, cek. Nggak sulah pakai Indonesia sebab dianggapnya kerjasama Indonesia. Luar negeri Amerika. Langsung di Amerika dicek mata Gus Dur. Cek dokter Amerika tidak buta. Dia melihat. Cek Gus Dur ya gak apa-apa. Saya apa dia sih yang blond ceknya. Dan gitu kan cek Gus Dur. Dia itu kekawasan Allah. Wallahu alam. Nggak kumaha meureun. Beres dinyatakan oleh dokter dari Amerika bahwa Gus Dur itu tidak buta. Ya udah kalau nggak buta berarti sah kan? Iya, wayah lempang dituntun. Udah jadi bere lucu bae zaman Gus Dur mah. Datang ke Amin Rais ge gideg. Amin Rais puyeng, Amin Rais kan ngaulahkeun teh Amin Rais jadi presidenna. Gus Dur teh ulah ada sebab buta. So, konsul sama dokter coba. Dokter da diteangkeun deui ulah eta dokter cek Amin Rais. Untuk cek ulang dokter di Jerman. Coba dokter di Jerman cek ulang. Pakai alat. Begitu pakai alat bagaimana dok? Normal. Cek Amin Rais isi dokter bloon kabeh. Hasilnya normal. Tilu dokter luar negeri. Geus jadi dalam negeri mah aya adina keneh Umar Wahid pandeta teh adina dianggap henteu sah tah mah lamun make dokter pribadi mah. Geus pokoknya dokter luar negeri, dokter Amerika, dokter Jerman, dokter di Singapura menyatakan Gus Dur tidak buta. Lempang tuntun. Wallahu a'lam. Eta urusan Gus Dur atuh ngaranna gabun awas. Teu nyaho aja urang begitu nyana ka ditu kalir boyo. Kula kan di ditu aya. Langsung nyana isuk-isuk turun di kapal terus pidato. Begitu pidato anu kulah yang seri. Coba lihat katanya di halaman 2 Kompas halaman sekian. Saya baca tadi di Kompas, nyana bisa maca di mana? Ulah seserian bae eta si Gus Dur kumaha sih? Kena degekeun we. Nu sebenarnya buta apa henteu wallahu a'lam. Kos kitulah ahli-ahli Allah mah. Ya Allah ya Rabb. Mantap kula sok inget ka eta teh eta. Aya jelema nu kamari didongengkeun teh nu diangkat jadi wali. Begitu kawin jeung hiji awewe pas magrib isya awewena ternyata bopeng. Bulede bopengna. Gede bopengna begitu gede ciknya bopeng lain setik sakumaha tai dipacokan ku kotok we gitu bopeng apa arang aja kumaha nyana itu biasa bae nganti harita nyana bebeja ka pamajikanana hampura nengnya kunaon kakak mah kurang deuleu kurang deuleu jadi hampura kakak mah kurang deuleu eta kitu ana geus biasa sare mah sare bae kitu lamun pamajikanna dia sunyana maca Quran maca kitab mun aya pamajikanna bae tipe-tipe deuleu terus
salila hirup nyana teu nembongkeun mata deuleu sebab nyana ngaragangan pamajikan beusi pamajikan tersinggung mun nyana deuleu bahwa pipina bopeng geus nyana teh atuh pamajikanna pede bae hareupeun salaki iya kitu aing teu kadeuleun cenah bopeng ge geus pede bae hareupeun salaki teh wow bertingkah sangeunahna nyana ayeuna sangeunah teh lalu asalah sebab salaki teh neuleu geus sanajan teu wakem medak ge biasa bae lah teh laki teu neuleu ieu eta kumaha eta selama rumah tangga nyana datang ka maot horeng diangkat jadi wali kulantaran nyana nutupan ka izin pamajikan je teu kudu di masjid bae jadi wali mah tah urang pamajikan bopeng teu kadeuleu ja ku kakak mah asa herang bae sebenarnya mah tah eta kos kitu ngan bener-bener kitu na teh nutupan supaya pamajikan bungaheun bae lillahi taala ieu mah aya di hareupeun pamajikan kitu aya di tukang nyandung beres sama kos kitu mah oplo atuh ieu teh ditawaran ge ku pamajikan kakak yang nyandung teh lah kakak mah hiji ge cukup bae jasa kieu geulis padahal bopeng jika emang begitu kula kadeuleun teh atuh remeng-remeng jadiana teh tepati kadeuleun asli enggak jadiana. Oh bener tak kak, bener kak. Iya cedan wae di dia kadeuleun teu. Henteu kadeuleun herang bae. Herang bae mah cedak kabeh meureun. Tanyana nutupan ka izin pamajikan sehingga diangkat jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah karim. Kudu ngabogaan pangdeuleu jeung pangucap, bisa ngomong. Ulah presiden teu bisa ngomong, ulah gubernur teu bisa ngomong. Ulah bupati teu bisa ngomong nu capetang ngomongna jangan bentangkeun tentang kemajuan jeung kemunduran negara terhadap rakyatna untuk menjelaskan tentang cara menaikkan kitu memakmurkan negara demi untuk kemakmuran rakyat kudu ngomongnya kiki dalilna nu mata kiki dalilna nu mata kiki dalilna nu mata kiki nah eta lah kos kitu kuduna presiden Mesir, presiden Jepang, jeung presiden Indonesia. Nyana ngobrol bae luar. Prak diondang tah presiden Indonesia jeung presiden naon kitu ngaran Mesir ka Jepang. Presiden Jepang, imahna luar biasa. Susurian di tingkat 2 teh. Masya Allah luar biasa. Begitu seri ngomong, bikin rumah begini. Seharusnya jembatan sono itu sampai ke sono. Tetapi saya potong dulu dah pakai ngebangun rumah ini. Jadi alhamdulillah berkat jembatan dipotong dulu oleh saya bisa ngebangun rumah. Iya bagus. Luar biasa. Guys, kunjungan ke Mesir. Begitu kunjungan ke Mesir, gimana gede deh. Sarua jeung tadi, alhamdulillah saya pun seharusnya gedung yang ono itu tuh dibangun 30 tingkat, saya rampingkan dulu 15 tingkat pakai ngebangun rumah ini dulu. Oh iya. Bagus. Pas ke Indonesia. Imam presiden Indonesia pohara ngomongnya nah. Ini rumah gede amat, seharusnya jembatan ada tidak ada ceknya nah. Pakai ngebangun ini dulu. Parah Indonesia mah. Mesir orang rada deres. Jepang rasa setengah-setengah. Indonesia mah kakara rencana doang terjadi. Pakai ngebangun imah baik. Sial tadi Indonesia. Masya Allah. Jadi rencana kalut balulu coba di Tangerang. Rencana terjadi. Rencana terjadi. Jadi kos kitu teteh anekdotna teh. Eta teh lain angkula anekdot kos kitu besi pajaran angkula. Eta teh anekdot cek orang luar negeri kos seperti kos kitu. Kula di mana sih bisa? Wah, cuma teman nang kiai eta ai beneran pajaran aing atuh sabodo teh kitu. Ya Allah, rencana sejuta rencana teu pernah terjadi di Indonesia sebab eta teh kos kitu daripada dibangun jang rakyat meninjang imah sorangan. Masya Allah, ngayema urang maker ngaji syarat seorang imam, seorang pemimpin perlu dikajahukeun 10
balikan deui sebab di urang bakal aya pilkades, bakal aya pilkada, bakal pilgub, bakal pilpres. Ulah sampaikan ka urang di sidang di hareupeun Allah, urang ngajungkel ka jahanam gara-gara salah milih. Ji kudu nu muslim kafir ulah dipilih. Bejakeun ke seluruh babaturan urang ka wau urang. Besi urang kadorakan. 2 kudu mukallaf. Ulah nu edan jeung ulah budak leutik. 3 huron nu merdeka ulah abid. 4 jakaron ulah cewek kudu lalaki. Nomor 5 kudu bangsa Quraisy yakni ngabogaan tereuh kepemimpinan turunan. Nomor kagendapna kudu nu adil. Nomor ka-7 kudu nu pinter aliman mujtahid. Nomor ka-8 kudu sujaan gagah. Nomor ke-9 kudu zarain ngabogaan wawasan tentang ngemajukeun bangsa jeung negara. Nomor ke-10 pangdengeuna normal, pangdeleuna normal, pangucapna normal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana 'ataul kharasan lana sapakai apa kang bangsa Khurasaan Iran radhiyallahu ta'ala anhu muganilar benu sallallahu ta'ala alaihi Allah anhu saking apa ya gulu ku ngucap ya apa jab ngucap ing lapan iza kana khamsun tatkala tinemu apa kang lilima maka bukti apa kang lilima. Idza akalur riba kana al-khasab wa zalal. Tatkala marangan ya kaum ing riba maka tinemu apa amblas lan gempa bumi. Wa idza jara al-hukamu qahatal madar. Lan tatkala lacut sapa pirang-pirang hakim maka qahatal mataru. Maka katahan apa udan. Wa idza zahara az-zina wa 'alanu bihi kana al-maut. Dan tatkala lahir apa zina lan ngalahirkeun ya kaum bihi kalawan zina kanal mautu maka tinemu apa maut. Wa kasaru fil nas lan akhiya wa kasura lan akhiya maut ing dalam manusia. Wa idza muni'atiz zakat halakatil masyah lan tatkala dan cegah apa zakat maka rusak apa ingon-ingon. Wa idza ta'ada 'ala ahli dhimmah kanatid daulatu lan tatkala ngaliwatan batas ya si wong ala ahli dhimmah ing atas ahli dhimmah kanatid daulatu maka tinemu apa kakawasaan ahli dhimmah. Cek Kiai Atha al-Khurasan radhiyallahu ta'ala anhu jarioskeun kecapan ti Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai fitnah. Idza kana khamsun di mana terjadi nu 5 bakal bukti nu 5. Hiji idza akalur riba di mana kaum loba ngadahar barang riba maka bakal terjadilah ambles bumi jeung gempa-gempa bumi. Kuari mana nu teu riba? Urang kuari dagang nyokot duit di bank make bunga riba. Urang kuari melim kendaraan melalui bank make bunga tetap riba. Deposito urang di bank di arahan ku urang bunga-bungana tai-tai riba. Masalah naon ku ari ribaan urang meuli imah kreditan riba. Kendaraan kredit riba. Urang dagang disuplai aya bungaan tetep riba. Ngadagangkeun barang-barang Cina sigana urang teh dagang mulus padahal mah urang keur gupak dina riba.
Urang tani kemudian orang meli pupuk-pupukna pupuk di negara riba. Urang ayeuna mah meuli bae atuh tai kotok di pabrik barang najis ku urang dibeli riba. Mana nun teu riba kuari. Timimiti imah kendaraan pakaian datang ka dahareun hampir riba 100%. Kuari mana anu ribaan coba naon ribaan mun Kangjeng Nabi nyaritakeun di akhir zaman ke bakal kabeh timimiti kendaraan imah jeung dahareun pake sandang pangan kabeh haram. Sahabat kaget kudu kumaha tuh engke eta ibadah ka Gusti Allah. Ieu kuari urang nah mana anu terlibat mana urang hayang embung tina riba. Kiai kuari kiai cicing bae usahan teu naon tekan dibere ku pelimbah teh biang riba. Kuari kiai cicing bae kemudian dibere ku pamarentah disumbang ku pamarentah pan pamarentah mah juri riba. Urang dibere kuari ku petani rada deureus petanina anu bisa mah rada deureus tapi petani kapan ai petani gede mah surubukna dan lain sebagainya geus riba malulu urang dibere ka kiai-kiai nu cicing bae nyesep kana urusan riba. Mana nu teu riba? Iyalah ketika kaum-kaum manusia ngadahar barang riba tunggu bakal terjadi khasaf wazzalal, gempa-gempa, ambles-ambles. Geus puguh urang ngadenge tsunami 250.000 sakali nu maot. Padang geus teu kacaritakeun sabaraha puluh ribu nu maot datang ka teu kanyahoan kuburanan. Di Sukabumi di Cianjur ambles hese dicokotna deui. Tsunami Pangandaran sabaraha ribu manusa. Yogyakarta gempa. Kamari Garut banjir teu kacaritakeun sabaraha ratusna lantaran urang dibere informasi nu dangkal ku pamarentah. Padahal sabaraha ratus imah jeung sabaraha ratus personil manusia. Parae. Encan di daerah-daerah nu mamana nu letik-letik ieu teh ya moal bisa ditahanan ku kumaha ge. Sebab Kangjeng Nabi geus caritakeun idza akalur riba kanal khasaf wazzalal, di mana geus kadahar riba bakal terjadilah pengamblesan jeung pergempaan. Cing ade hiji. Nomor kedua wa idza jaral hukam qahatal matar, di mana geus lalacut para jaksa, para hakim, para pemutus hukum ustad jeung kiai telah menyalahgunakan mana aya kuari hakim anu jujur, mana aya jaksa anu jujur. Boro-boro hakim jeung jaksa anu aya di lingkungan 3 segi emas. Kiai bae ge kiai geus hese. Nu kudu hukuman haram tetep haram. Kiai masih kene ang-angan. Asana emang keur ieu mah haram eta budak. Kiai eta kredit wa emang ai asana mah bener eta. Ieu mah haram. Ai kuari mah ya wallahu alam lah. Baheula sepakat boga bang haram kitabna eta keneh, masalahna eta keneh. Kok ganti tahun ka dieu urang kababawa ka ditu. Masyaallah karim. Tinggal tunggu qahatal matar. Ditahan bakal hujan, dina ayana hujan teh jadi kabarokahan. Biasana turun hujan teh sejuk tiis, tapi ieu mah turun hujan keur hujan ge urang hareudang keneh bae. Baheula mah turun hujan teh jarara di segala rupa. Jadikeun kasuburan anu pohara kuari mah turun hujan aya aturan tatangkalan di hujanan garing model kuari. Ieulah akibat pemutus hukum anu henteu jujur. 2. Nomor katilu wa idza zahara zina wa 'alanu bihi kana al-maut wa kasura fil nas. Di mana-mana lahir zina bahkan kaum teh geus ngalohirkeun nembrakeun kana zina maka bakal kapanggih engke di kaum paeh-paeh jeung loba parareh ngadadak.
kuari jelema teh baheula mah kakara kererendengan bae rerendengan ge isin mah. Urang kampung ka Jakarta balik bareng jeung awewe teu wani rerendengan ja isin ku urang lembur. Masih kena aya adab. Tapi kuari Masya Allah geus lain rerendengan deui silih pacok di jalan sini. Masya Allah. Geus kasih geus ka isin buat. Budak ngora anu bodoh mah masih keneh rada leuheung lain berarti halal, lain berarti menang leuheung. Masih keneh menggebu syahwatna jeung nafsuna. Tapi pan kuari mah urang ngadengen naudzubillah summa naudzubillah min zalik. Lamun nu berpendidikan ai eta guru-guru zararina. Ari eta anu osok mere petuah-petuah di negara zararina. Lamun baheula di zaman Pak Harto, zaman Pak Adam Malik bain bongkar-bongkaran berapa cengceman wanita nu aya di Cipanas, nu aya di puncak. Saat eta main bongkar-bongkaran nu tadina masyarakat teu nyaho. Di zaman Pak Adam Malik muncul Menteri Penerangan Harmoko. Tidinya lah main bongkar-bongkaran kanyahoan jenderal anu cengcemana anu. Menteri anu cengcemana anu. Eta zaman eta kuari mah geus ambalaya. Ambalaya kuari mah. Lantaran baheula mah disadiakeun teh lamun kunjungan ke negaraan luar negeri ka urang, eta teh persediaanana aya di jerona persinahan deuk dipake deuk henteu. Kitu kene kunjungan ke negaraan Indonesia ke Amerika, ke Inggris ke mana deuk dipake deuk henteu tapi perlengkapanana geus aya. Kuari mah kunjungan DPR ka daerah bae geus kudu kos kitu. Jarariji aing mah ngadengeunna. Lamun dibongkar urusan per DPR-an jeung per MPR-an naudzubillah min zalik wa 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 min zalik. Uyuhan betah harirup di dinya. Uyuhan betah harirup di dinya. Masya Allah. Nah iyalah bakal ulah kaget sing geletek bakal loba nu maot. Maot ngadadak truk maot. Engke bakal ambalai. Kuari geus kanyataan. Wa idza muniyatiz zakat di mana teu daek zakat jelema halakatil masyah bakal rusak sato-sato hewan. Lantaran eueuh kajujuran kan manusia. Kalimah wa idza ta'adda ala ahli dhimmah di mana berlebihan terhadap ahli dhimmah. Kafir-kafir anu bayar upeti di negara di urang ieu WNI warga negara Indonesia asli WNI anu nyieun warga negara baik eta bule maupun eta orang RRC atau sekitarna nyana domisili di urang bayar upeti kan ka negara ketika urang na berlebihan terhadap manehanana dimomoy ku urang sehingga dengan kamomoyan negara urang nyana bisa laluasa di urang bergerak perekonomian bahkan lain sekedar perekonomian nyana bergerak perpolitikan mengalahkan pribumi iyalah akibat ta'ada ala ahli zimmah orang pribumi na ngamomoy ahli zimmah kana tidaulah kekuasaan bakal dicekel ku jelema-jelema kafir urang kene nu salah datangnya nak mawa duit ke DPR diterima nyana bisa laluasa gerak nyana datang ke atasan diterima atuh kan laluasa boro-boro eta deui dewan jeung pemerintah dibawakeun ka golongan ka organisasi Islam diterima atuh nyana leuwih laluasa gerak maka lain sekadar perekonomian ku ari nu dikuasai ku ahli zimmah yane kafir bahkan perpolitikan geus dikuasai ku nya akibat urangna lengah kunaon atuh mun cara lalayangan terus bae diulur hanya sekedar sebuah kendaraan hanya sekedar sebuah penghargaan hanya sekedar sebuah dunia tapi acak-acakan makan kabehan iyalah
lamun jelema geus berlebihan terhadap ahli zimmah yakni kafir-kafir kana tidaulah bakal ayalah kekuasaan dikuasai ku kafir. Baheula mah masih kene terpimpin di zaman Pak Harto teu bisa gerak. Nyana silakan perekonomian gerak hanya sebatas ekonomi. Tetapi aya aturan-aturan main. Setelah dibuka blak kuari geus bararuncul kafir-kafir nu jadi bupati, jadi gubernur. Urang geus teu berdaya kuari. Akibat urangna keneh. Lunak ku dunia. Tinggal diperhatikan ku urang kaharep. Lantaran negara makin bok-brok, negara makin kacau, negara makin amburadul. Lain eueuh di luhur teh anu barisa ngaji, lain eueuh di luhur nu talar Quran. Tetapi naon hartina Quran ditalar lamun eueuh mangpaatna jang negara. Naon hartina kapinteranana seorang menteri lamun kamangpaatana teu karasa ku urang. Naon hartina sebuah organisasi Islam lamun memang teu karasa ku urang. Mana atuh ieu napas-napas Islamna? Tarolah napas-napas demokrasina mana atuh kuari? Lantaran lunak terhadap ahli zimmah, kekuasaan bakal dicekal ku ahli zimmah. Tinggal orang introspeksi, negara nu sakieu gedena dicekal ku bangsa Indonesia nu sakieu lobana jeung palalinterna. Kok hanya segerintil dua gerintil manusia bisa menguasai urang? Bodoh amat urang, bloon amat urang, goblok amat urang, tolol amat urang. Ditolol-tolol ge emang urang mah tolol. Digoblok-goblok emang urang goblok. Kunaon atuh? Hanya beberapa gerintil manusia bisa menguasai. Marilah urang introspeksi babarengan negara urang sebuah negara anu maju nu makmur. Anu diperbutkeun ku seluruh negara lantaran ieu hasil nagarana luar biasa. Geus puguh pertanian, logam, minyak, kayu, segala rupa aya di urang. Bahkan aya seberapa pulau anu encan pernah dijamah ku tangan-tangan manusia. Saking makmurna. Sakieu ge dikorup terus ku Amerika, dibawaan ke luar negeri. Lain bae Amerika, bahkan negara-negara lain mawaan hasil-hasil bumi. Tetapi henteu pernah kadenge di urang kalaparan. Henteu pernah urang seakan-akan nyabodokeun, mengabaikan sabodolah. Tetapi lamun geus menguasai negara berarti kan gede dicaplok ieu negara urang. Urang berpikir. Nayilah wa iza ta'adda ala ahli zimmah kanatid daulah. Cekangjing Nabi di mana dibere embar jelema geus sumuhun dauh berlebihan terhadap ahli zimmah sehingga urang teh bertekuk lutut kanatid daulah kekuasaan bakal dicekal ku ahli zimmah. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Urang mangomong ku kumaha ge sapira urang jelema nu aya di handap boro-boro polisi jeung abri hansip ge lain urang. Boro-boro budayawan urang mah puguh ngaji ge sapira ieu mah jeung jelema frustasi mah lulu kabeh. Jelema anu empes-empesan kabeh ge kan sakadar bisa ngomong jeung ngadoa we ka Allah. Mudah-mudahan di negara urang ku Gusti Allah diamankeun. Negara urang ku Gusti Allah diperhatikeun. Negara urang ku Gusti Allah dijujurkeun jeung diadilkeun. Negara urang ku Gusti Allah diamankeun sehingga urang nu ngeusian negara bisa jadi ngarasakeun katentreman jeung keamananana. Jang kelanjutan hirup urang, anak urang, incu urang jeung balerea supaya tentrem subur makmur loh jinawi. Bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.